mah aing datang ka maneh unta digawekeun keun bae ku aing digaji. Ayeuna mah geus si kebon sorangan gawe bisi kakek teh eceuk ning biang arek gawe teu tulus. Kasih tak ngajedog di si kakek mah aing arek kebon ranena mah. Hori susah hari kebon urang gawe itu teh. Bet, Anon ba? hah? Anon? Ya gawe di sana maneh. Ibu mau kita di sorangan ba? Tanda sorangan. Heeh. Iya mah anu abah sia teh. Iya mah urang sorangan ba? Urang beuna melitis kakek. Nomor si kakek. Heeh. Mata kudu di sorangan oge. Ieu boga tanah sorangan ayeuna mah. Nah si kakek luluasanan kitu atuh mah ngajual tanah abah sabaraha. Apa? Da si kakek jual urang meuli. Sabaraha hargana? Sepatok 700 ba? Sabatok 700. Heeh. Astagfirullahaladzim aing teh boga sabatok-batokna dijual dibeli di ku si kakek dijual kas sabaraha sia bener-bener sia teh. 700 sepatok. Emang aya abah tasna. Aku ada apa ya teh? Urang mah teu nyaho ba. Urang mah si kakek ngajual urang meuli. Di mana si kakek ayeuna? Tunggu ditutup. Astagfirullahaladzim, beta si kakek aing boga sabatok-batok tadi dijual da ieu aja. Astagfirullahaladzim, beta si kakek. Astagfirullahaladzim. Aing kumaha boga sabatok-batok na aing. Iya, jagat aing teh sabatok-batok na astagfirullahaladzim. Aing Bah, si kakek bae itu bah carekan deui bah. Sama data apal bah. Yuh aing kan ku apa orang carekan ya mah si kakek nakan orang carekan. Astagfirullahaladzim, musingkeun ka aing. Alah, Nah, bisa baca kebogoran ke urang. Dah sampai antep ke. Nah, kakek. Kakek, naon coba teh? lain naon sia. Hah? Naon? Kumaha? Maka jual tanah segala kasih atuh kasih itu tuh. Kasaha teh? Tuh, kasih abit. Maka jual tanah aing ke sabatok nanti kan makan jual ke sia. Hah? Iya, Abah dengekeun. Ah, Saya sok. kurang pahamnya ieu. Hah? Abah carita teh rek berobat ke rumah sakit teh urang teh boga duit. Abah meureun teu boga duit. Daripada Abah teu daripada Abah teu berobat ku urang dibawa Abah ke rumah sakit tah dijual tanah Abah ieu sapatok. Nah, maka pirun tanah aing sapatok sia teh kakek ngubaran aing sia teh. Heeh, ngubaran jeung nu kamari ning Abah dibere duit cek urang Abahkeun bae ulah gawe aya duit mah. Tah itu duit Abah keneh. Astagfirullahaladzim, masa si kakek aing aduh. Pantesan sia mah aing datang ka maneh unta digawekeun keun bae ku aing digaji. Nah, anda datang deui ka arek gawe aing kadinya. Kajanting sia ngajedog dirinya gede ku aing digaji. Pantesan sia mah pagerna teu ecek sia mah teu ecek. Ya. Banget aing sia teh aing teh. Tanggung emosi. Aing ke sabatok teh ya aing. Akan aing teh didinya sia teh. Oh, kising Banget banget aing sia teh. tanggung emosi. Udah emosi sangat pasti we aing sabatok aing akan daun sabatok eta. Pan Hah? urang teh karunya karena posisi Abah. Hah, memang eta oge. Nyangan duit kudu ka mana jalan keluar aja ieu nu babari dijual ku urang kitu. Kenapa kan beluan kenapa karena tanah aing kita namun tanah tulungan atuh sia sia teh. Heeh nya urang banget aing sia teh. Urang geus beak bengkak ka itu kan ieu daripada Abah cinten teh ditulungan bake berobat jeung kamari teh boga bubutuh Abah teh ku urang dibere Abah kamari teh mimiti 200 tuluy 100 nu kamari we geuning gawekeun betong gawe cik urang teh eta ieu duitna. Astagfirullahaladzim. Teh hati aing kakek sakati sia. Aing Tak ieu Abah. banget aing. Katanyaan ku pamajikan tak ieu Abah. Pasti Dengekeun. nanyakeun pamajikan Dengekeun dengekeun. pasti nanyakeun ka aing. Dengekeun tong jeung emosi dengekeun tong jeung emosi tenang. Tenangkeun tong jeung emosi. Moal bener moal selesai masalah lamun jeung emosi. Moal selesai masalah. Jadi ngagugulung nafsu hayo. Tah Abah teh beak meureun kabeh nanti bete mah dijual 700. Ngajon si Warha segala setah aing mah. Oh tak anggap ai beak berobat jeung itu ya teh 600 jeung ka teh nyesa 100.000 deui. Tak ieu bisi ka pamajikan nanyakeun. Jelaskeun ku Abah. Teuing cenah aing mah. Can terus terang aing can nyahoon pamajikan menyahoon sia. Kepuasan batin pamajikan aing sia. Jelaskeun ku Abah dibawa duit kieu tanu 100 jelaskeun ku Abah. Penting. Heuh iya atuh rek ditampal. Wah mah aing mah tampa cenah. Sagala naon sia teh? Lain banget teuing. lain ieu bawa heula ka pamajikan hek ku Abah obrolkeun lamun teu ngartieun urang ke ka ditu. Aing tanah sapatok-sapatokna ari hargakan naon atuh aing coba sok. Aduh sia jualan. Aduh ampun anya. Aduh
Heuh iya bawa heula ke pamajikan jelaskeun ku Abah. Anu ke sia tah. Naon teh? Nafsu aing can beres nafsu aing can beres aing. Can nyaho pamajikan sia. Kekuatan sia teh pamajikan aing sia. Aing batu geus sia aing mah geus lah aing. Abah, ieu moal dibawa Abah, hei. Yo. Aduh, kata mah aki-aki teu ngarti-ngarti. Dijelaskeun teh yakin ku disampaikan pamajikanana mah beres da. Jeung aki-aki orang kan bukan nafsu gitu. Kan urang duit di mana? Mane nulungan manehna keneh da duitna ge dipake ku manehna li urang saperek ge teu ngakan. Sama kakek bager ka aing, paesan tanah aing dijual sia mah. Aduh aing, awas ya dibejakeun ka pamajikan aing. Ayeuna mah geus ya. Sabar teuing Abah rek dibejakeun ke pamajikan, ge da ku paling ku urang dijelaskeun ke pamajikanana, da lain urut dihakan ku urang, urut berobat Abah, didaang lagi ku Abah, nu kamari nu 300 ku Abah, nu 2000 ku Abah. Da urang teu ngakan saeutik nulungan Abah, sabarana teh bejakeun kan itu, data sieun henteu. Aing aku mah sia we, aing kada batok eta mah geus lah.